Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber YouTube Mang Cecep Gorbacep anu satiasa tuhu manco di mana wae ayana. Dina danget ayeuna urang neraskeun hanca carpon tina majalah Mangle tahun 1863 nomor 71. Carpon anu baris kapidangkeun dina danget ayeuna judulna nyaeta Mawatna Duriat. Ieu yasana Bapak Tatang Effendi. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Jang Amri urang Cikuya bawahan Cicalengka anak Ki Martasik Patani. Di kampung eta mah Martasik teh pangcukupna, imahna pangalusna, duduk jandela, jeung di teh sagala, leutna ngajagir ngahiji jeung saung lisung, gigireun balong nu pating gudi beg bibitna. Ki Martasik kaci da getolna ngurus pakaya ngolah tanah, saban poe rajin tepi kaburit. Anehna bete diturunkeun ka anakna, da anakna mah diogo, bubuhan ka anak kan sasiki, pajar teh. Si elu mah moal sinatani, tapi sina jeneng kajun beak sababaraha oge ongkosna. Tapi Amri sanajan diogo, bubuhan budak bager, tetep bae teu asaeun. Ku tatangga-tatangga diparuji, wuwuh-wuwuh matak pikanyaaheun. Beuki kayung-yun teh ku sakolana junun, nurut kana papatah kolot jeung piwuruh guru, malah nyongsolang jadi pangpinterna. Guruna nyaaheun, batur-baturna miheman, turug-turug hade rupa sumawon budi basana. Di antara babaturan sakola Amri, aya budak awewe ngaran Suminar, di enden-enden da putra juragan mantri kabupaten. Eta mah beda tinu sejen mun tepung jeung Amri teh, tarapati daek nyarita. Sok ngadak-ngadak lungguh, malah sok rada ngegeter hatena, ngadeg-deg siga nu aya pikir kadua leutik. Kituna teh geus lawas, sing horeng aya hate micinta ka Amri, tapi teu kedal maklum istri. Kumaha ari Amri? Teu beda ari hatena mah leuwih ti enden Suminar, ngan kabendung ku rasa harkat diri nu sahandapeun. Amri mindang ngalamun, mun aing anak menak, hamo teu laksana kanu dicita-cita teh. Tada teuing resepna mun parang bisa kauntun tipung katambang beas ka enden Suminar. Teu teuing nasib. Naha atuh abah teh make nyakolakeun ka sakola eta, jeung naha atuh make kudu ngait kanu lain tanding. Teu teuingeun diri kawas-kawas moal teh kana laksana. Parang dina hiji minggu sakola Amri ngayakeun dharma wisata ka Curug Sindulang. Aduh, Curug Sindulang ieu teh Curug Cinulang teh kitu pamirsa anu aya dina lagu. Memang Curug Sindulang teh dina alam harita mah tempat anu pangkajojona ku muda-mudi. Urang Bandung merwel mun dina pakanci teh ngadon sukan-sukan bari ngabuktikeun kaendahanana Curug Cindulang jeung cikahuripan nu pernahna lebakeun kontrakan Sindang Wangi. Di setengahing jalan Amri jeung Suminar teu katembong rerendengan. Mun Amri teh heula Suminar mandarikeun maneh. Sabalik namun Suminar teh heula Amri ti pandeuri. Sadatangna kanu dituju barudak teh geus teu kawawa ku lapar, brak timbalna di baruka di saung nu geus maranti disadiakeun. Kawasna awahing ku kabeneran dina riwungan teh. Kapaksa Amri jeung Suminar kudu diuk ngarendeng da tempat nu nyesa tinggal gigireun Suminar. Nyeh Amri seuri, punten bae atuh nya enden Sum. Ik bade ngiring di dieu da teu aya deui tempat, sorana semu ngageter. Suminar ngareret bari rai beureum tembalna. Atuh mangga teu sawios ari aya keneh mah tempat. Terus tungkul bari muka bebekelan. Amri jeung Suminar kawas buuk menang mabuk teh saenyana teu lemek teu nyarek. Hatena pada ratug, aya atoh aya era. Suminar teu ngomong naon-naon, tapi bari samarampa. Geus dalahar barudak riab arindit ka tempat-tempat nu dipikahayang. Amri jeung Suminar pating haruleng keneh di tempat dahar. Sakitu babaturanana geus meh kabeh arindit teh.
Mangga atuh Den Sum, urang kaditu kabeh legok. Di ditu mah geura waas ningali cai ragrag ningang cadas. Bring eta dua budak teh arindit ka lebak. Jalana rumpil jeung rada laleueur, atuh kapaksa Amri kudu nungtun-nungtun Suminar duka meunang ngahaja jalan kadinya. Sadatangna ka handap gek dariuk bari narenjo cai nu muncrat. Ceret meuli kaluhur melengkung katojo ku sorot panon poe. Jadi katumbirian minuhan lengkob curug nu ngaleuwi luhureun beungeut cai nu ngabudah palid. Ret kahilir caina walungan sindulang ngagenyas herang. Umpalanana beki jauh beki laun jiga nu embung ingkah nikamelang kadua japati nu dariuk dina batu. Duanana pada ngabetem mimiti nama sabab api-api moho nenjo kaayaan alam. Hatena kumalayang neangan picaritaeun hayang ngabudalkeun rahasia hate. Teu lila Amri nyarita. Den Sum, punten bae, rupina enden ge ngartos wireh hate ik ngandung rahasia nu teu kedal. Ajrihna kalangkung mung hate hese pisan dibangbalerkeun. Tina rumasa diit ngendek-ngendek pasir make ngait kanu lain tanding. Dugi ka bade luas kaluar ti sakola ngajauhan nu jadi penyakit. Bongan ari prok kanceuh deui ngan tepi kadinya Amri disana ngomong lantaran panona kaburu rambisak. Suminar ngadenge carita kitu nutupan banget ku saputangan. Pok deui Amri nuluykeun omongan. Sanaos sakumaha kanceuhna oge margi tetep mu aya pilandongeunana mugi enden. Den Sum oge milari akal sangkan kabing Bang Ik anu sanes tanding hayang kaputra menak ical. Dikitukeun teh Suminar anggur cuma limba tungtungna Amri cicing teu nyarita deui. Geus leler hatena pok Suminar nyarita. Kaharti sanajan teu dikadalkeun kabeh, tapi ulah waka kitu boa mama jeung ibu mah sapukeun da teu kabeh menak kitu. Ik terang kumaha adatna menak nyaeta sok ngukuhan kaning ratanana. Tapi ulah waka putus asa, alus nama urang pada ikhtiar sangkan ibu serang mama ulah ngabenduan. Malah mah urang anggap yen ibu serang mama teh lain teu ngawidian tapi acan ngawidian. Piraku sugan upami urang sarua papada kakurung ku kudrat anjeunna teu ngamanahan deui anu leuwih panjang. Kabeh ge jelema mah sok keuna ku owah gingsir. Doakeun ku Amri atuh disagigireun Sum neneda sih piwelas kasepuh teh. Amri meh-meh nyurucud si panon ngadenge ucap Suminar anu sakitu mulyana sarta kaluar tina atina anu suci walona. Den Sum, Amri sumpah ti ayeuna bade muntang ka pangeran sareng Ik nekad kajeun seumur-umur moal bade titik-titik iwal ti bade kumawula ka Den Sum. Ti semet ayeuna Ik jadi gede hate sareng bade ikhtiar sangkan ibu rama Den Sum mihawatos ka urang duaan. Malah Amri bade meuseuh diri sangkan bisa jeneng unggah tina harkat cacah teu ngalingsemkeun teuing ka ibu rama Den Sum. Gening di Purwakarta oge ayeuna mah sanes putra dalem tos tiasa jadi dalem ari pinter mah. Nu baheula-baheula ge rupina mah sadayana ku sami-sami awitna mah titik-titik sanes menak matak naon atuh Ik oge tiasa titik-titik. Karek tepi kadinya pagunemanana eta nu duaan kaburu babaturanana anu ditonggoh ting careluk nitah kumpul ngajak bareng balik atuh ka pegat. Baralikna teu dicaritakeun deui iwal ti kabeh salamet geus darimahna deui. Ti waktu eta Suminar jadi beki berat duriatna ka Amri migeugeut aya pegatna hatena nyaah moal aya laasna moal lali sanajan lila keukeuh pageuh kukuh pengkuh geus moal rek pukah deui. Ti semet harita Amri jeung Suminar jadi beki raket pakait pikirna. 3 bulan geus kaliwat Amri jeung Suminar pada ngantongan surat tamat lulus ti Lagere Sekul. Rea nurek neruskeun sakola ka Bandung. Amri oge milu mulo ari Suminar dek sakola pak bagian wanita. Tapi hanjakal cita-citana teh teu laksana lantaran katohyan manten kuramana Suminar tina ayana perhubungan rahasia antara Suminar jeung Amri. Suminar dicaram kuramana
neruskeun sakolana bari bendu lantaran asa diungha ku bangsa cacah. Parang dina hiji poe Amri ngaliwat ka pelebah bumina maksud ngahalaran Suminar, tapi suwe bet aya ramana di payun. Juragan mantri ngojengkang lebet ka bumi bari ngagebrugeun panto satekerna awahing ku wera ningali Amri ngaliwat ka payunan bumina. Geus tangtu kalakuan Amri kitu teh lain lantung tambuh laku lain liwat samanea, tapi ngalang-langan ngahelaran putrana. Hartosna hiji panghinaan, hiji lampah anu campelak, hiji pangunghak ti cacah kamenak. Panto ngegabrug nutup mata keruwa seusi bumi, tarikna kadenge ka jalan. Ramana Suminar geuneuh pamenteuna lir beusi atah beuleum, bendu nyaur garwana jeung Suminar tuluy nyeuselan. Sanggeus rada leler benduna garwana sasauran kieu, "Ayeuna Pak, ulah budak urang bae nu di benduan teh. Da mana kitu oge Suminar teh di parabunan tah ku anu gejol teh. Jadi ubaraneun urang, warah bae jelemana jeung kolotna, da tetela geus campelak ngabarubahkeun, ngahina ka urang, ka anak urang. Malah dukuna oge anu moal salah deui tah si bapa anggot urang Cimulu. Urang Cimulu teh nu sok diparuntangan ku anu teu aruyahan teh. Laporkeun sakalian ka polisi, da sami bae sareng ngabaruang." "Nya," sur juragan pamegat, "urang suratan bae. Urang carekan ayeuna mah heula bapana si kurang ajar teh, jeung bisa jadi kolotna mah teu nyahoeun talajakna anak kitu." Leos juragan pamegat ka kamar gutrut nyerat keur ka bapana Amri. Ari Suminar dikaleng ku ibuna, dicanda ka kamar pangkuleman, dilelemu terus dipiwejang deui. "Kieu garasum, ibu teh nyaah kasum, moal dibumurah sum teh. Hayang menang bangsa urang deui. Geus loba anu daratang ka ibu menta sum, putra-putra menak anu sakupu jeung urang, tur jeneng pangkat. Lebar temen turunan urang mun nepi ka diunghak cacah teh. Sing eling sum, sing nyaah katurunan, urang teh turunan ti Aki Arya, lain turunan si itu si eta, jeung acan aya nu wani-wani ngalalaworakeun turunan. Naha bet sum make ngalayanan titik-titik." Suminar anu geus ngaleget pageuh ka Amri anu geus nyangreud tali duriatna, batan lesot kalah muhit. Pikirna geus moal jalir, tungkul teu ngajawab iwal ti sesegruk. "Nya menak bangsa urang, malah loba lain hiji dua nu kagoda ku Soma, tapi ti pihak lalakina nu biasana nganggap ka urang kampung lir cocooan, lain keresa nyana. Tek bae geura ingat-ingat Mang Kalektor kasih iti urang Cigumentong, anak kulisi, ngan ngarah titik-titik, ngan ngarah parawana wungkul. Mang Aju nikah kasih Epon urang simpen, ngan ngarah parena wungkul. Mang Mantri utan kasih Uta, anak kokoncod leuwih goong. Ngan sabaraha bulan dengan hayang kitu bae. Tah lamun lalaki bisa kitu, da anu nyekel talak, atawa pibisaeun ngawarah ka pamajikan. Ari urang mah awewe anu kudu talu ka lalaki. Lamun salakina sawaja onaman mah sabeusi, memang kudu sawajibna awewe kitu. Ari ieu mah lalakina nu urang kampung teh, nu bau lisung, anu teu puguh turunanana, ngan saukur boga patut jeung bapana aya kaboga. Tangtu bae ngawarahna ka urang teh ngajak ngampung, ngajak ka handap, kasum ngajak sumolondo, kakuricakan. Aduh sum, bisa kumaha teuing wirangna ibu mun urang menak dijajah ku cacah, kumaha teuing kasauran ti urang kabupaten. Hina temen ibu teh meureun menisa harkat jeung si Martasik tukang macul. Karek tepi kadinya kadangu ku ibuna, carogena nyaur ki Uhi rencang tuturunan. Uhi nu rojol ti pungkur bari pepoyong kodan mawa kored deker beberesih di pakarangan. Sur juragan pamegat, "Tunda euy gawe teh heula, ieu bawa surat ka Cikuya, tanyakeun wae imahna Martasik. Luung bae alungkeun ku si laing, ulah asa-asa deui. Tong ngomong tong naon, luung cul leos bae. Malah mun bisa mah maledogkeun tah kana beungeutna si cucungah teh." "Oh, janten teu aya badaratna kulan ieu teh," ceuk Uhi. "Cul leos ceuk dewek oge, si laing teu meunang ngomong naon. Ngan sing nya katampa ku jelemana, jika ditu tong loba tanya,"
sur juragan mantri. Uhi nampanan surat bari ngahulang. Tina tara-tara ti sasari peta dunungan anak kitu, malah saban nganterkeun surat teh biasa mah ngabadaratna sok panjang pisan. Ari ieu mending ge leos bae indit ka Cikuya uhi teh. Suminar anu milu ngadenge yen surat ti lamana rek diihangkeun ka Cikuya geuwat mihatur ka ibuna. Saena mah teu kedah nganggo ngabarubahkeun nganggo nyeratan sagala ama teh. Bilih awon balukarna cekap ku nyesel bae ka abdi, da abdi anu lepat itu mah teu tuah teu dosa, suma wonten kolotna ulah nambihan kaawonan kadeungeun-deungeun. Ku ibuna teu diwaro, uhi geus balik deui ti Cikuya bari miunjuk yen surat teh parantos dibaledogkeun ka Martasik, malah kena pisan ka jalmana da kaleresan aya nuju ngomeandoran di buruan. Suminar ngadenge kitu munggah ngalanyap sarta los bae kapiuhan. Kacarita Ki Martasik anu dibaledog surat reuaseun lain heureuy, celuk-celuk anu maledogna ngabeng beos bae teu ngaliuk-liuk acan. Keur kitu Jol Amri nyamperkeun, ceuk Ki Martasik, "Ieu gorajang aya nu maledogkeun surat ka Abah, teuing ti saha? Da tuluy bae digeroan teh tuh ka ditukeun." "Serat naon Abah?" "Nyaho teuing euy, cik pek baca kadinya. Naon cenah? Asa araneh teuing. Keur urang atawa lain?" Walon bapakna. Ku Amri geuwat dibuka dibaca eusina, katenjo beungeut Amri ngadak-ngadak pias ku eusina tulisan, tapi bubuhan manehna budak surti geuwat bae nyarita. "Yaktos bah keur abdi, sanes haturan Abah ieu mah. Lepat nemikeunna panginten. Jalmi malumeun atanapi teu hideng." "Syukur atuh, ari keur ujang mah euy," ceuk bapana bari tuluy deui kana gawe tadi. Teriuk-riuk tina teu nyangka yen eusi surat teh matak nyeri. Amri ka kamar blug mabetkeun maneh kana dipan, segruk ceurik nalangsa. Amri ngarasa dosa, tungtungna Amri nekad rek miceun maneh ka jauhna, tapi niat bari nyiar pangarti nyingkiran ka peurih nyulayakeun hate. Maksud hayang ngamulyakeun ka bapana nepi ka hasilna sakumaha nu geus dicaritakeun ti heula. "Silu mah sina jeneng." Hanas eta ka Suminar tetep tegeseh dina tekad, tapi dalantaran parang aya dina panangan pangeran teu bisa ditawar. Lamun dijodohkeun wae meureun ngahiji, mun henteu mah kumaha kersa nu ngayuga. Ngan muga-muga Suminar sing panggih jeung mulus rahayu aya dina kamulyaan. Kitu buleudna hate Amri, sarta heuleut 10 poe ti harita Amri indit ka Batawi ngadon sakola. Mimitina mah tuh di kampung pulo, tukangeun pasar milu ka tetanggana tukang es nu geus lila bubuara di ditu. Sigeg Amri nu rajin tolabul ilmu bari teu lee hatena micinta Suminar. Kocap di Cicalengka di bumina juragan mantri kabupaten, sadatangna uhi ti Cikuya teh. Suminar ngalempreh keneh kapaehan, ari inget karasa saluar awakna tariis. Suminar ngadak-ngadak gering. Ti harita sanajan Suminar geus cager jadi robah budi parangina, asal sarehseh dareh deh jadi tungi, asal hegara bear mana murah seri jadi bangun lesu alum, malah sering numpi di kamar. Mindang kadenge hahariringan teu puguh lagu, tapi matak poharana langsana. Ku sararea katara yen Suminar teh gering. Ibu ramana geus kitu mah asa katempuhan kumaha ngubaranana. Genap bulan ti harita juragan mantri geus mendak pilawaneun Suminar, hiji jajaka perceka putra menak turu jeneng sarta geus mundut ka anjeunna. Teu diengkekeun deui Suminar di bejaan bari ditembongan potretna. Puguh bae sakolebatan ge, lamun lain ka Suminar mah saha pi aweweunana anu baris nampik. Da puguh nya kasep ongkoh, ngora ongkoh, pangkat deui. Tapi Suminar ningali potret teh kalah ka ngabisu, panonna lir kaca, moncorong melotot tapi teu diawaskeun. Saur ibuna, "Kumaha tah Nyai mun ka dieu?" "Ieu teh putuna Ama Demang, putra Mang Patih Pangsiun. Ti AME sakolana, damelna ngamagang keneh di kantor Tuan Kontrolir. Sakedeung deui ge kana mantri polisi." Suminar teu ngajawab, kalah katungkul.
potret ku ibuna di kantun sina ditelak-telak heula disican tegeseun. Kumaha Suramana tengah jawab naon-naon malah potret nage di kamarna keneh sur ibuna. Biasa budak mah ari panuju teh sok ngabisu. Suramana bari mesem. Apaan ibu ge baheula geuning ka apa mimiti pura-pura nampik heula geus nampik tuluy ngabisu tuluy nama tepi ka ayeuna geuning alimpa jauh deui jeung apa. Wah sok tuluy kanu teu uni sur ibuna. Beda deui budak ayeuna mah. Dancangna carita di bumi juragan mantri kabupaten geus kabejakeun arek pesta nikahkeun Den Suminar. Dancangna carita di bumi juragan mantri kabupaten geus kabejakeun arek pesta nikahkeun Den Suminar. Surat undangan geus burbar sanajan kana waktuna nikah aya keneh antara kurang leuwih sabulan deui. Kumaha rikayaan Suminar? Ti sabarang ngadenge yen arek dikawinkeun ka anu dina potret hatena marojengja tapi jadi teu nguluwut teuing siga-siga hegar deui loba deui seuri mimiti ngabanyolan deui. Ibu Ramana gumbira nyangka yen Suminar cager jeung atoh arek ditikahkeun. Si horeng pura-pura Suminar kituna teh ngaberag-berag maneh nahan panyakit dina hatena nu dibarengan ku batuk-batuk ari katiisan. Kapisalakieun anak daek nepungan sakumaha biasa tina niat embung nyodekakeun Ibu Rama atawa nganyerikeun kanu mikarep. Hatena mah ngajerit ingat ka Amri, ingat kana sumpahna Amri di Sindulang anu teu salah deui moal jalirna. Amri moal arek titik-titik sanajan seumur-umur titik-titik iwal ti arek ngawulaan Suminar. Duh Gusti, Suminar ngarahu. Mugi-mugi abdi tiasa males satia ka anu sakitu satiana. Sareng mugi abdi disaksian yen abdi ge moal ka anu lian bisi Amri ngadagoan. Heuleut saminggu Suminar gering payah geus teu aya dukun lepus para jimati doktor-doktor geus teu aya anu sanggup lantaran bayah Suminar geus beak ku panyakit gangsa. Hiji peuting jemplang-jempling bari ngadang dina lahunan ibuna. Suminar gundam, duh Amri sakieu milik ik teu hasil ngabelaan ku sepuh titik-titik anggur kieu jadina. Amri di Sindulang anjeun geus sumpah yen anjeun moal kasaha deui kumawula iwal ti ka Sum tapi sukma Sum norek dimulyakeunana kaburu pileuleyan ninggalkeun raga. Amri ulah leutik hate sing pasrah hampura Sum pileuleyan ibu ama Amri. Nyeh Suminar imut mesem anu panungtungan las bae awakna leuleus tanda yen kari raga badagna sukmana ngantunkeun jisim Suminar maot. Guyur ibur ku maotna Suminar anu pisamingguan deui bakal jadi panganten teu kudu dicaritakeun. Ageungna pisan musibat mah ka Ibu Ramana nu ditinggalkeun ku putra anu dinod pisan. Teu lami juragan mantri Kabupaten Pangsiun tuluy bumen-bumen di kebon kapas itung-itung bari tutunggon kuburan putra ngarah deket jarahna. Kaduhung tarati heula ari geus nyeri ari geus leungit kakara ngarti juragan mantri jaler istri mindang kapanggih ku Ki Uhi. Samulihna jarah ti kuburan keur paungku-ungku nangis emut kanu geus teu aya di kieuna. Ti maotna Suminar Ibu Ramana teu boleh nguyung. Heuleut 8 tahun ti maotna Suminar. Dina bulan Sapar kapareumnakeun keur memeujeuhna poek bulan tengah peuting jemplang-jempling jalma-jalma nu ngaronda digarduh kaget ku anu caang-caang di kuburan Suminar. Aya cahaya ting jorelat. Saha ti jalmeunana anu los-los ka kuburan tengah peuting? Nu ngaronda ting harewos bari ting puringkak bulu punduk. Nyangka yen eta anu kumole nyai teh lain jalma tapi jurig mata sakurilingna tea cenah heug malem Jumaah. Isukna di lembur guyur kuno nyarita aya jurig mata sakurilingna di warung peteuy di kuburan Suminar. Eta carita ka emper-emper ka juragan mantri Kabupaten Pangsiun. Keur mah dibiasakeun saban poe Jumaah anjeunna nyekar ka kuburan Suminar. Kawuwuh aya beja kitu atuh gora giru angkat ka kuburan putrana. Teu
teu kira-kira anjeunna kagetna rehna ti kajauhan keneh kuburan Suminar diriung-riung ku jelema aya kana puluhna. Dariuk tarungkul bari ngaraji, manehna juragan mantri istri pamegat deg-degan. Nah, betara-tara ti sasari sanggeus mang tahun-tahun kakara aya eta kaanehan. Nah, Suminar nu ngajung jurigan teh atawa titik-titik anjeunna istighfar bari moro ka anu ngariung salirana ngageter sampeanana asa nincak asa henteu. Ari breh teh aya nu apal ti antarana anu ngariung teh nyaeta aya Kiai Sarbini. Di gigireunana aya budak ngora yang hareupan parukuyan anu ngelunjeung kembang handapeun samoja kasep ginding di jaswol anu mahal tapi teu ngaji da sesegruk ceurik. Kiai nu pangheulana rengse ngajina ngareret ka juragan mantri anu lohok tuluyna disampeurkeun. Juragan pangsiun sasatna teu ngarontok mariksa ka Kiai. Ku Kiai ditetelakeun yen manehna dipentaan tulung mangaoskeun Yasin 40 balikan ka Enden Suminar lamina 40 dinten ngawitan ti dinten ieu nya ngahiras ka santri-santri saban dintenna ku 10 jalmi. Juragan mantri istri pamagat kaget manehna ngaleket teuy sarta pok mariksa, saha nu boga hajat sakitu alusna. Ku Kiai Sarbini dituduhkeun kanu nyang hareupan parukuyan teh nu sesegruk ceurik. Nah saha eta teh? Sur juragan mantri. Apanjang Amri anak pun lanceuk. Karek nepi kadinya ibu mantri geus ngacerit ngarontok Amri. Dirangkul, diambung embun-embunanana. Bari nangis mundut di hampura. Pok amanat Suminar disaurkeun sakumaha ucapna anu panungtungan. Juragan pameget teu tiasa sasauran iwal tinggal guk-guk bari ngusapan tonggong Amri maksudna mah mundut di hampura. Sing horeng Amri teh tadi peuting karek datang ti Jerman geus ngantongan titel insinyur elektro. Balikna ka Cicalengka tina geus tamat nyiar pangarti bari dek neang Suminar. Ngadenge Suminar maot peuting-peuting ge manehna ngajugjug ka kuburan dianteur ku pamana nyaeta Kiai Sarbini anu nyaho di mana Suminar dikuburkeunana. Amri jadi jelema penting di kota Bandung, gedong sigrong, mobil mentereng, tapi tetap nyekal kana sumpahna teu daekeun boga titik-titik. Tamat cenah ieu pamiarsa. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.